Pokona aing teh hayang apal sia. Sia ulah nginjem Naon? ka Bang Cobi Emo. ngobrol cing tarik. Parat ayeuna sia ulah nginjem deui ulah nyairkeun deui nyeri Sia mah cangkeng teu aing ngarasakeun mayaranana apa sia mah butuh teu aing. ngarasakeun. Emangna sia sanggup ka aing mere duit 2 juta nggak minggu sia ha? Danger orang teh kudu beranghakan meuli itu meuli ieu meuli celana meuli baju. Heupan sia teh ku aing dididik bersyukur. Sia mah nganu dipikirkeun teh shopping we jeung ka salon. Apaan aing teh tukang bubur macul unggal poe ge da aing teh lain kades. Penghasilanna seeutik pas-pasan ha. Pira 50.000 sapoe sia sia teh. balik macul teh neangan usaha nu lain molor sia mah balik macul teh. Da we mah pangabutuh sia teh loba pangabutuh, can meuli uyah, meuli pecin, can jajan budak. Emangna sia mikiran ha? Heuh ceuk aing sia teh kudu diajar irit, da sia mah meuli buah naga ge nu gede, segede hulu ucing sia mah ha. Alah, sia mah meuli buah naga hiji ge meni jadi omong, sia mah ciga nu tengakan wae. Untung aing teu meuli segede hulu sia oge tanggurak. Aduh, Gusti, aduh. Meniteng-tengan pamajikan abdi Gusti nyebut tangkurak. Aduh, biasa teu dihargaan pisan abi jadi salah kita Gusti. Salah naon abi baheula. Aduh. Ya. Dengekeun aing baik-baiknya, sia teh naha teu bosen maca Pancasila unggal minggu Bang Emok teh panyakit anu hese eureun nepi ka kolot sia teh goblok. Kumaha aing we? Ciga nu pangabutuh. Hei, apaan aing teh salaki sia nya? Berarti sia kitu mah setengah hargaan ka aing nya. Setengah hargaan ka aing goblok. Aing teh sudi boga salaki ciga sia mah leutik usaha. Mun kasep sam keur hideung teh ciga horai pedul sia mah. Aing mending kawin jeung Manar Cau. Ngomong naon sia? Aing ciga horai bedul. Terus sia teh kawin jeung Manar Cau. Sia serius rek ninggalkeun aing ha? Oblog sia, talapung aing. Sia.